Halo, Ces. Halo, Bro. Apa kabar? Baik, baik. Aduh, urang mah euy, Ces. Bararingung ya teh duh. Sararepi jaba lapar. Jaba teu boga duit. Dieu yang ngecandu mah duh. Ai kumaha ya Ces Sarua puguh teu boga naon bingung sarua urang ge. Gitu kumaha atunya aya naon pada bingung sararea mah. Aing mah Kata aduh. Geus kudu kumaha ya ka mananya? Barang siar geus teu timu guam euy. Bensin tu motor beak deui. Oke duiteun ayeuna teh kumaha nya? Kumaha nya ayeuna teh urang teh? Barade roti na ya bade roti. Kayak indung aing dagang. Kita kumpain. Hah? Kita kumpain. Segat. Heuh, segat. Tuh aing gitu tuh. Siap lah. Bagian aing nu kitu mah. Aing bagianna keur kieu pan urang. Hayu. Amanmu. Serahkeun ieu ke kuring. Gusti piraku deui alo nang budak Gusti hujan ulah ya alo. Apa dina naon? Ini segan Gusti. Buru ka dieu keun. Buru. Gimana di segatna? Pantes we atuh anak maneh mah urang oge di ditu warung cenah ku budak maneh. Pantes rek dijekat oge. Maneh mah sok teu ngarti wae ngadidik anak teh. Matak sing ngarti ai boga anak. Hasil. Hebat. Aduh. Kasana euy ke urang. Barang hakan ngeunah. Nginum wanjin. Mantapnya. Asik bisa hati baik lah. Bisa tahu. Inong aing oge teu bae. Hayang kieu mah lapar lah. Rotinya bade. Roti bade rotina. Bung kedahar kejo. Sekarang teh ngalemkeun. Bung. Enak sok. Kita yang bukara rambut amaran nah itu si aran muncron teh wong kadieu halo halo Tron kadieu ye urang kabut euy aduh bararingu euy
geus teu ieu ya. Geus beak bekel. Ari saeutik deui. Ron. Buru atuh. Dia Kurangnya lila. Budel. gimana wae atuh ceron siling teh euy. Biasa tah. Yang si hiji, Di mana? yang si hiji Di mana? susuka nyungsuk tadi. Aing gabut euy. Goni mah di mana ya? Sok ah. Harakan kayaknya. Nasaan atuh? Oh, sok. Tok mana leun tadi teh kakaraeun lah. Sok. Tasupna di aing mah loba. Aya udun nama. Heeh. Kalem. Kuntung euy. Sorry. Siang ngakuntung tah. Akan. Mana ya? Ah, di aing mah. Abong. Masuk sama tak. Sing deket jeung aing mah budak. Dunungan uin tah. Sok. Sok sakenya teh. Nah, sakenya teh nyokot. Nyokot. Jeung aing mah. Wes, barades wes. Wes. Barades. dagang itu teh si ibu anu budaknya banget palaga cuy untuk opaya laki diumbahkeun teu kalau teu budak dihancak si edeu Amur duit. ngamurkeun orang mah hayang meuli Ini amal meuli dulu. Bungana. lain deui ka anak tukang babadog tukang ulang paling tukang heula laki anak teh Itu budak teh teu di opaya laki diumbahkeun naon. Mung bilang meuli naon. Budak naon kitu urang mana supaya laki diumbahkeun budak teh di papa di deketan Ya orang lelang geus teu ieu ya operasi. Sok atuh geraneangan. Beda tadi orang ngaliwat tadi aya warung kosong. Oh, anu di dinya. Anu saja. Anu sih. Tah. Wes aku Kumaha eta na posisina? udah digembok wae penting. Geus apa maneh? Posisina di ditu. Aman tah tanya ke. Kabelah mana? Kabelah Itu. ade. Sing hati-hati. Heeh. Pokokna Kumaha ya orang rencana? rencana. Pokokna mah kudu di ieu deui we. Di tinjau deui ituna. Urang siap. perjalananana. Ari topeng nu kamari aya keneh. Atuh ditampikeun ku aing di Heuh. situ. Geus aman. Beda kamari lah ledok. Kapan kudu diseuseuh met ka ciri. Teu bade kue. Teu mah bade kue. Sampo aing gak kusian. Aing bade apal sok aing. Aku bakal kabur aing beak kusian. Dah harare yang gelo-gelo kapan aing. tapi dewi Coba batur dagang meuli mah hayang beli ka cekel mah gara-gara budak abi ya teh dagangan teu payu teh Gusti alo kurang kumaha atuh papatah mah ya alo nalipa eta nama ka diri abdi Gusti Kang Bandom segala hari berangkat sampo aing dipali aku ya tahu ya beas oge teh imah di komunitas di Dewi aya di Dewi itu masih denggong dagang Yo, lang. Naon? Jang ayeuna mah teu kudu riweuh kudu ngarampok sia. Naon? Aing boga modal. Main selawat. Oh, sok atuh kirimkeun kana dana. Iya, sok. Sok. Wah, ungkad. Sia ting banting. Kumaha we atuh aing mah ayeuna mah. Tah, Sing atuh sete sing aya kahayang. Minta ka inung maneh. Inung wingkot siga lama. Dira. Apa sorangan geuningan? Jangan we tuh naon wae siap diduiteun. Yo, dikolot mah sia. Naon we?
banyak ting tegablog oge aya hayam ke aya doma koak oge keun bae suwi kege jam urang manuna ngamuk Keun. ka ilu maneh Oh, masalah eta malah gampang bisa diatur. Nu penting mah nu meula ngene. nyum naon ieu harus teu bersih Eta. karena gaing mah bos Ngesaan. Sok. Tah, geus kieu mah kita bernyanyi. asik Ayo sikat. Musik. Sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan duit lalu balik Geus lah aing main nama balubar we geus kieu mah. Anak naon? Maneh geura minta duit. Geus bakat Aing mah kalah lalieur. Ieu kieu nu itu kitu ditah minta duit teh. Eueuh, anu ngatu. Lieur lah geus bubar bae nama dah. Bubar. Bubar. Urang balang siang heula dah. Ayo atuh. Isu. Tarik pisan. Ngadedak na siya. Lah maneh mah epes cara aing kuat. Kuat aing mah. Kuat. Fisikna kuat. Iya nya ya. Naon eta ya anak si Karsi lain. Oh, Naon eta? naon? Anak si Karsi maling tadi teh nyaho aing ke sawah. Naon so? Nyanyi anak si Karsi. Oh, aing anak ya. Aya naon? Anak si Karsi tadi aing ke sawah. Nah, Demon. bisa tengah dagre, bocah teh. Ayam tahe. Sok, siapa aing? Ayam tahe. Sok, siapa aing? Kemana dia teh? Assalamualaikum mau ngajawab. Waalaikumsalam, aya naon? Ari maneh dewek ti tadi teh ka dieu geuning eta maneh keur naon? Ye, keur masak. Yo, budak maneh tadi di situ apa? Si naon ngaranna teh? Si Etol pokona mah ta eta si Etol ngaranna teh nyaho dewek mah tadi teh geus ka pergo maling beureun tilu dewek, heeh. Geus kataan ku warga, geus beak dikerepuk ku warga. Untung aya warga. Dewek kanyuan tadi. Balanya dewek kantong eueuh. Cenah ku anak maneh geus nyaho dikerepuk. Tadi teh Yeuh, maling naon deui? Budak abi teh Gusti. Alo, kunaon aya budak bangkawarah teuing.
Awas lamun aya kaimahkeun diwejek geura boga anak kitu-kitu teuing mah. Kurang kumaha inung mah papatah ka budak teh. Aing mah daripada teu mere duit teu mere naon nu aya di imah maneh. Udah main dicokot. Gusti, euceul ulah abdi teh sakitu ka curang. Gusti, ya Allah, abdi teh sakitu Mimi, ye mai papatah. Kade sing saleh ulah cara eteh. Da eteh mah dari pasantrenkeun sote etehna banel. Da ujang mah momo sareng Mimi mah diaoskeun age di MDT Sabilus Salam. Kade omat ulah cara etehna mah banel geus kabawakeun ku suasana, kabawakeun ku batur. Jadi kitu balukarna. Kade omat mai papatahnya, kade ulah diturutan eteh edeu mah. Nya maling, nya lacur, nya gede amek. Nuhun mah, amin amin. Asa hayang dah hari teh lapar yang dahar Teangan dinya. jeung naon deungeuna Deungeuna. aing maningan ka jogung kul ieu teh mana deungeuna tuh mak Di mana atuh Nyai? Dengan sanguncung aya beas oge. atuh sing usik suangan teangan Mate pangawatakan sabeula. Cung aya jang meuli beas oge. Beas teh hargana teh 14.000. Keunang Mikirkeun barang desa. sian neangan-neangan burayak atuh Yeuh, burayak di mana? Pidaku kudu ngalakana balong batu. kapilakan kemana ke kahayang kalebakan naon kalau teh pisan kahayang nyaan batur mah gableg anak teh dipupuja dipupunyung jeung ciken jeung naon barang hakan teh asa katidak-tidak teuing aing mah Yeuh, batur mah atuh jelema aya dahar jeung ciken jeung lauk mah urang mati mana. Untung aya keur meuli uyah oge, aya keur meuli beas. aing mah jedog di imah yang hakan pisan pisan gada gablek inung teh ku aing mah dijejek geraling ari masa eta operasi di ditu hasil teu Lumayan atuh eta mah. Iraha teh urang. pokona mah meureunan aos ayeuna geus eta beureunan geus beak mah eta duit jeung hakaneun beureunan Jangan nginum mus beaknya mau ayeuna kok sakaligus beak Gede sekaligus. kumaha tuh kabulah mana sugan Kidul, oke, kidul. oh atuh aman ayo Tapi kudu peuting, rada peutingan. jam sabaraha kira-kira Satu, initna jam 1. Initna. Penting ulah kasubuhan urang balik deui geus hasil. operasina kudu malam jam Asal entong malam minggu kabeh jelema aya. Kan teu gawe. Kabeh cuti berarti urang kudu malam Jumaahan. Malam Jumaah. pokoknya orang kudu asupna jam 3-an yang penting ke ngejeuhna monok batur Siap. urang
Abus. Yang penting hasil Orang urang. berhasilnya. Oke lah. Teu kuat aing mah. Tung aing muka balad euy. Aing sok asa. Kada kuat orang mah euy. Posisi teh teh. Malia. Nah. Aduh nah ieu mah euy. Asa kieu euy. Da siang mah cek aing oge naon tadi oge. Sok jagoan. Teu paya eueuh una naonan preman teh lah. Aduh loba teuing meureun aing. Aing teh kuat euy. Cek aing naon bakal ngajungkel loba teuing ieu mah. Da persenan mah 80 ieu mah 50. Aing mah teh nginum nu kitu euy. Daripada siare saya di maing era aing ku tatangga mending balik Balik ke aing sing ngajongkeng di jalan euy aduh. Merukai maing mah. Merukai mah euy. Riksia teh rek dibiung nyalin nyarekan inung sia ka ditu. Dew, kau naon maneh? Dew, kau naon maneh? Dew, kenal maneh? Naon dilawai di cai teh? Dew. Astagfirullahaladzim, mana kami kunaon? Ya Allah ya Rabbi. Ya kami tolong mana kami kunaon? Ya kami tolong. Mana kami kunaon? Mana kami kunaon? Ya budak Allah kunaon? Mana kami tolong. Mana kami kumaha ieu? Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teu aya ya mana? Teu aya ya mana Allah. Kunaon tadi teh cangkeun Allahu Akbar. Teu aya ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teu aya nu sasana gitu. Aduh, lelo. Ujian bagi kita dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Babado. Penalaka jangan kecemplungkan. Dewadul. Agong anjing bahasa lagi. Si bagus. Bahasa. Bila nafas akhir berhenti sudah, jantung hati pun tak berdaya, hanya menangis tanpa suara. Mati tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa engkau lari. Ajalmu pasti
pasti menghampiri. Hati tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa engkau lari, ajalmu pasti menghampiri. Di mana ya tek, di mana alam ya tek, alam ya tek, alam mau teh ya teh ya Allah, ya Allah taubat abdi ya Allah, aduh ya geni abdi ya Allah. Wahai hamba Allah, mari kemari ke kampung asalmu. Pulanglah dari kembaraan. Apa yang kau bawa? Apa yang kau bawa? Busuk! Jijik! Kenapa badan kau sebusuk ini? Apa yang kau buat sepanjang hidupmu? Cakap! Saya durhaka dengan Tuhan. Saya tak peduli Tuhan. Saya belakangkan Tuhan. Saya langgar apa saja dari Tuhan. Tapi sekarang kau tak dapat lari lagi dari Tuhan, bukan? Tuhan, ampunkan aku. Apa lagi kerja kau di dunia? Saya sombong, tamak, hasad, pemarah, dendam, besar diri, tinggi diri. Saya berlagak bagai tuan, tidak membawa watak hamba Allah.
selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi Ya Allah, Ya Robbi, Ya Rahman, abdi terus ngalanggar pelaturan-pelaturan Gusti Nu Maha Suci, tunggul dirarung cacang dirupak ya Allah. Ya ampun teh abdi Gusti, abdi pendeta ya Allah. Bersihan hidayah sareng taufik ya Allah. Kalaksanakeun deui kamaksiatan ya Allah. Rumaos abdi Gusti pada geus ngalaksanakeun kajahatan rarang babadog abdi teh ya Allah. Ampun abdi Gusti ya Rahman ya Rahim. esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, Tolong ya Allah. dari segala fitnah.